tajid ma'ikomatil lahi iya kafil asbab minas sahwatil khofiyah wa iradatu kal asbab ma'ikomatil lahi iya kafil tajid hitatun anil himmatil aliyah. Ia ngajelaskeun tajrid jeung asbab. Saya kudu dipahami ya. Kadang aya jelema anu jika melakukan sesuatu anu benar secara agama, tapi justru salah. Seakan-akan melakukan perkara anu benar, justru melakukan sesuatu anu salah, fatal. Dia ngajelaskeun di tajid jeung asbab istibahnya kembali. Ini ulang jadi mutajaridin atau muktasibin. Di jelema teh kabagi dua makom, aya makomna mutajaridin, jelema teh aya makomna muktasibin. Naon ari makom muktasibin, ai makom muktasibin mah lamun hayang nanaon teh jang butuhkeun kabutuhan kahirupanna daek teu daek kudu digawe, kudu kasab. Sehingga lamun teu kasab teh hanya teu kacukup we kabutuhan. Lamun hayang boga beas, lamun misalna hayang boga minyak sayur, mun hayang kabeli gas, galon saja bana teh tan kasibin mah mah kudu usaha. Dagang atau kabeli bangunan. Sehingga lamun teh kitu teh lamun teu gawe teh sama sekali muktasibin ya. Kan kada ya muktasibin jeung mutajaridin teh sarua. Jadi keluhuran kelehan luhuran mutajaridin teh muktasibin jeung mutajaridin itu sarua wae dari menolong. Jadi kahiji muktasibin nyata makom di mana jelema lamun hayangna teh kudu digawe. Kudu we kaduana aya di makom mutajaridin. Samuka makom mutajaridin mah ya beda jeung muktasibin. Makom mutajaridin mah mana-mana dina nyukupkeun kabutuhan kahirupan teh manehna mah teu digawe. Teu ka pabrik main mah teu digawe gitu kan. Teu hulu bangunan teu digawe mutajaridin. Cicing memang mutajaridin mah dahar keluarga aja, jajan hendaknya aja, kebutuhan kehidupan teh aya. Eta mah di mana we jalan mutajaridin. Jadi aya wae. Kumaha pikeun nganyawakeun urang teh muktasibin atau mutajaridin ya. Kan urang teh sapal ya. Ya orang sebenarnya posisi orang di mana ya? Jelema anu wajib kasab atawa jelema anu mutajarid di mah. Mutajarid mah mah jang nyukupkeun kabutuhan teh cicingna datang anu. Jadi cicing mah butuh gas teh, teu digawe gas teh aya. Teu digawe gas teh aya. Teu digawe budak jajan aya. Dengan sama aya we, ada teu digawe. Namun jadi kitu kita. Pikeun nganyahokeun mutajaridin jeung muktasibinana itu cobaan we 3 bulan. 3 bulan ulah digawe. 3 bulan ulah digawe. Nya, tuluy ulah naon teh nya? Ulah munjeun
ulah jual beli hiji tak selama 3 bulan eta kira-kira hirup keneh teh tah mun teu usaha beas aya keneh teu nya kabutuhan hirup aya teu tah lamun kira-kira selama 3 bulan eta kabutuhan kahirupan keluarga teh kacukupan bari digawe berarti posisina aya di mutajariin. Ieu mah kabutuhannya kan kaya buka mobil ya jadi kaya kebutuhan. Nah, cobaan lihat selama 7 bulan. Orang nyobanya bukan orang yang buka CV-nya yang mutajariinnya. Jadi gawat 3 bulan. Jadi mun di pabrik teh mah eureun, mun di bangunan teh eureun, mun eureun we selama 3 bulan. Tah kira-kira beas aya we tah selama 3 bulan eta. Ya, arek mah nyobaan enggak? Asa teh boro-boro 3 bulan enggak? Bulan terjadi perang dunia asa teh. Itu nyoba ayo mutajariin manehanana jadi gawe ge ayo ngan sakilasna jiga kieu nya jiga tunang kana mutajariin pati mainna mah teu gawe sareng kieu nyono kabutuhan teh aya sabenerna mah rek muktasiin rek mutajariin sabaraha posisina sarua wae. Ada contoh anu kasihinnya manehna gawe mun pabrik teh mun bangunan teh disajabana menang gaji kira-kira gajina mah teh yang sabulan kadang anu digawe teh nya anu digawe ieu nya aya masana yang beli di ACC eta nu gawe nya kadang aya masana rokok teh kabeuli pan nya eta disajabana aya masana minjem duit loba hutang sajabana tah mutajariin ya sebenarnya mah kitu aya masana mutajariin oge mena eueuh teh aya masana mutajariin ge teu boga duit aya masana mah mutajariin ge lamun ieu teh nya dipikeun ka cak bahasana uyah ge aya masa-masana teh jadi ulah-ulah beranggapan bah ngeunah keneh mutajariin itu mah sawawa sebenarnya. Nah, namun dina di logika mah ya cek logika orang namun logika mah itu logika nyari kuankan mutajariin sebenarnya nyamuk kasih mah tuh digawe menang duitnya ayo mutajariin sih mati digawe pisan penghasilan pisan mana dina kesulitan biasa sulit kena mutajariin cek logika orang tapi sebenarnya salah ngan ieu makom kasibin makom mutajariin diharapkeun Allah sarupa wae itu salah kaparan nama kieu aya jelema berenang manehna ayam mendekatkan diri pada Allah tinggal kemudian teh bangke sajaban sehingga mana fokus we ibadah boga keluarga yang budak orang fokus ibadah Allah geus mulai sehari terus coba kita kana punya hijrah tangan bener-bener ditinggalkan apa gawe tanya nu tadi dibahas jika anu benar secara logika jika anu benernya ninggalkeun dunia jangan fokus kalau digawe gitu nah itu tidak benar justru teh salah teh iradatu katajlid ma iqamatul ya kapila asbab ayam jadi mutajariin bari mana posisi kasibin gitu jadi keur kasibin kasih BTT 3 bulan je 3 bulan non jadi gawe jeung sajaban kira-kira ayat teh haek eueuh berarti kasibin tah
geus puguh posisina muktasibin tuluy manehna yang pindah ka mutajaridin tah itu jiga bener tapi salah. Ieu loba ya kasusna ieu. Loba kasusna. Jarang ya pembahasan ieu jarang ya. Kalau jelema misalnya diajar agama ada pieu-pieukeun tadi tinggalkeun pagawean fokus ka Allah ibadah ngawil jeung sajabana ayeuna jiga nu bener tapi justru kalah ngelakukeun ya dosana kumaha pamitikan juga teu dinapakahan. Nganapakahan pamajikan jeung budak teh kewajiban deh. Kewajiban melaksanakan kewajiban Allah eta ibadah bae. Ibadah berarti lamun misalna manehna teu usaha teh berarti ninggalkeun ibadah, ninggalkeun kewajiban. Mun ninggalkeun kewajiban jadi dosa. Jika benar itu salah. Jadi kan hati-hati ya. Ya loba kasusna ya. Jadi lamun pikeun nganyahokeun urang kasibin mutajaridin itu nyobana 3 bulan. Namun selama 3 bulan eta manehna teu digawe teh kacukupan, cukup gitu. Cukup teh kieu dahar paya seueur cukup teh cuma penting teu kahujanan teu kacirisan kita karena cukup teh pakaian supaya numpang aurat eta cukup dicukupkeun dan kudu mah gedong kendaraan halus lah. Namun selama 3 bulan eta ternyata kalaka balangsa tuh bisa kacicing di muktasibin ya dan makom ieu teh mutajaridin muktasibin teh teu aya teluhuran mutajaridin teluhuran muktasibin jadi sarwa wae. Lamun di para sahabat mah Abu Bakar muktasibin, Abu Bakar itu muktasibin. Jadi Abu Bakar teh usaha, Sayyidina Utsman muktasibin. Dulu ya Abdurrahman bin Auf muktasibin. Dan mutajaridina Sayyidina Ali yaitu mutajaridin. Saya di jauh pas sahabatnya udah beda ya. Jadi ayah sahabat yang memang enak usaha, usahakan gitu. Ayah di mutajaridin teh nyata saya nal. Nyari teh kadang bintang kadang anu muktasibin dipindahkan kalau jadi mutajaridin kadang jadi mutajaridin dipindahkan kalau jadi muktasibin. Nah, itu cara berubahnya kalau itu bulan tadi muktasibin. Mutajaridin mah biasanya untuk kate biasanya untuk kate kan para kiai mutajaridin biasa. Jadi memang ke usaha. Tapi ayat kesulitan masing-masing. Mutajaridin kesulitannya nyata adalah dia berharap mutajaridin. Bahkan kadang ayah jelema cicing di makom mutajaridin bisa nyawan ya, oh orang lamun sekali teh
bakal menang duit kieu kadang mana kan dihindar itu bakal untung kieu itu dihindar apa menjaga makom tajari ini ngan di muktasibin ieu kade makom muktasibin teh jalma kasab menang pahala dalam catatan awasnya teu menang ninggalkeun fardu ain tidak jalma digawe kapabun kemana-mana data kasih pahala jihad yang lain karena jasana dibayar pahala jihad dengan catatan ulah ninggalkeun fardu ain fardu ain juga puasa sholat zakat atau tinggalkeun lamun misalna dina ngalaksanakeun kasab atau ngalaksanakeun gawe teh harapan pamajikan tinggalkeun ka farduanna eta justru jadi pahala jihad jadi sia-sia ieu kasusna loba ieu baheula aya tan di jelema datang ka punggul memangna posisinya ke usaha menang aminggu datang ke guruna berbeda guru namun orang fokus kalau kapimar fokus kalau maksudnya punya pegawai tinggal tuh itu usaha dulu itu main pemajikan mah terima ambil kalau teh itu mah yang ngajakan pisan pemajikan turut teh yang terjadi kan cek pemikiran mana jika nu bener ya tinggal ke dunia ayah fokus ke Allah itu kalah kasar dan kan dengan posisinya dah kanjeng Nabi ge asal bekas dibin itu berubah kita jadi di sebab kanjeng Nabi ge baheula dagang boleh nah nanti kan dagang umur dia dah terlebih umur belasan dagang dia amanah tuluy dagang teuing dagangan titik walijah kan kasibin nah setelah dia dirubah ke Allah jadi mutajadid jadi kan nanti geus diangkat jadi rasul maka tadi mutajadidin di sama jadi nabi mah 25 kata itu kan nabi posisinya di muktas paham ini kasusnya lo bahkan ayat kemarin gila tahun kemarin ayat beda mas iya mah pokoknya halus ya mas bukan geus tersebut dia masih ya pohon geus teu fokus kalau ibadah dulu kumaha ayeuna jadi udah ya tinggalkan pemajikan ada yang fokus kalau aya kan capek tidak benar